Sampurasun delecu. Alhamdulillah deleja. Kumaha silain salalager kabeh deuleu. Tepang deui sareng uwa deleja. Ayeuna teh geus memasuki bulan Agustus. Tereh merayakan Dirgahayu Republik Indonesia anu ke-77 deleja. Aduh, kudu loba bersyukur deleja. Urang teh hidup aman, tentrem, bebas tinu penjajah. Ayeuna 17 Agustusan urang teh kudu ngarayakeun berbagai macam perlombaan deuleu. Kamarana di si Cepot si Dawala teh ka dieu. Cepot, Dawala kana lieu si lain teh. Urang mempersiapkeun menyambut 17-an Agustus. Perlombaan teh kudu meriah urang teh ngarayakeun teh deuleu. Baheula mah para pahlawan anu geus mempersiapkeun teh melaanna taruhanana teh nyawa. Ayeuna urang karinuluykeun. Mantap kudu ngarayakeun 17 Agustusan teh ku semeriah-meriahna deleja. Urang tungguan si Cepot di dieu deuleu. Daya bapa manawi teh. Kemana wae Pak tuh. Asa mepangi. Aya we jang deuleu. Aya naon? Nyauran abdi na mah. Selain teh sok yuk, pi obroleun dewek teh. Angga Pak. Kumaha Pak? Sehat? Oh iya, deuleu cager. Selain kumaha cager? Alhamdulillah saya. Teuing sateta beungeut jauhan. Nih, ieu kalot ieu. Pan ayeuna. Janten aya naon di teh Pak? Maka jeung kudu kumpul ka ieu aya naon di teh? Iya deuleu. Ayeuna teh nih harapan 17 Agustus. Tah, dewek teh rencana teh rek ngayakeun perlombaan deuleu. Perlombaan? Yalah, kudu aya si Dawala atuh da sorangan mah jadi panitia teh riweuh Pak euy. Kamana di silain? Mana bi teh? Wala. Naon? Dieu teh. Yalah. Pak, kumaha tamang? Cager, Jang. Silain kumaha? Alhamdulillah. Akad tamang. Cager dewe teh. Aya naon ieu teh? Besok dieupeul atuh. Nah, kuring asa jangkung kieu euy. Udah kieu mah korsina atuh luhur. Aya naon Pak ieu teh? Jadi kieu deuleu Jang. Di Agustus ieu dewek teh ngarencanakeun rek aya perlombaan deuleu. Aya perlombaan. Tapi ke ai si gareng ka mana si lain teh? Biasa we si eta mah Pak. Keur itu keur codean heula si gareng. Codean naon? Dah apa? Da kitu si hareng apa misah wae. Eta mah ka mana we rasa pulin. Kan bae deuleu. Ieu we dewek mari ngobrol ka si lain Cepot jeung si Dawala. Beres jaden kumaha ieu teh perkawis naon ieu teh? Jadi kieu deuleu. Ayeuna teh geus Agustus. Tereh menyambut 17 Agustusan deuleu. Tah, ku kituna dewek teh rek ngayakeun perlombaan. Samodel panjat pinang, balap kerupuk. Lomba dahar aya Pak.
Ih, si lain makan ada harwa enak naon teh. Nomor hiji bae dahar mah tuh. Ini bapak itu pergi wae naon we gitu. Si lain teh. Jantan tugasna kumaha itu Pak? Jadi kieu deuleu. Si lain wayahna tagihan ka unggal imah. Saridona kade. Ulah ditarik. Saridona rek mer sabaraha. Dewek panitiana nu ngayakeunana si lain bagian tagihanana. Oh, jantan persiapan. Kenapa buat kedah aya naon buat kudu aya perlombaan Agustusan teh. Si lain teh. Urang teh ditetana bersyukur deuleu. Perlombaan kieu teh. Tingali para pahlawan urang baheula. Ngabelaan negara teh mempertahankan kemerdekaan teh ngabelaan taruhanna teh nyawa deuleu. Nyawa taruhanna ngabelaan negara Indonesia teh supaya merdeka teh. Tah, ku kituna ayeuna negara Indonesia geus merdeka. Urang teh karinuluykeun. Aya perlombaan sih atuh. Satahun sakali mah kudu dirayakeun 17 Agustusan teh. Peperihun 2 tahun ka tukang teu meunang ruang riung na ku corona teh adalah. Tah, ku ayeuna geus bebas bisa meureun ruang riung, bisa konvoy deui, karnaval deui adalah. Nuhun Pak Leres. Mohon kuringnya geus kangen Pak Duh. Hayang hiburan Agustusan teh sepi gitu Pak, yang ngilu perlombaan kuringnya. Kukituna persiapkeun segala rupana mumpung jauh keneh ka tanggal 17. Sok persiapkeun ti ayeuna. Naon nu kudu dipersiapkeun, siapkeun ku selain doaan. Leres Pak Leres. Siap Pak, siap. Salaya keroko we abdi mah itu. Salaya ke Magnum. Ya ada welanya. Jadi nya macan kena naon geus nanyakeun rokok. Ieu sia teh. Kudu aya buruhna blegu. Atau tenang masalah rokok main tak kasih bapak. Gawe acan sileng geus menta buruh kumaha? Papaitan heula ini naon oge atuh Pak. So pokokna mah rek lomba naon, abdi disiapkeun. Bapak yang lomba naon, abdi disiapkeun insyaallah. Pokoknya mantap lah. Rek lomba tarik tambang, lomba balap kerupuk, rek lomba segala macam perlombaan siap. Abdi mah Pak. Halus ya. Jadi dewek teh hayang naon ngarayakeun teh bebarengan kabeh salamurun aya di dieu teh. Nya mata ku kituna tagihan ku maneh saridona. Keur hadiah ke kakuranganana ku dewek ditambahan. Bapak gaduh artos. Buka delejang dewek mah. Pan buka pensiunan dewek teh. Lain hahaha, benar teh buka duit. Dareng ke buka duit, kenalangan kumaha dia. Berhadiah teh. Tenang dulu. Aya hadiah mah geus dipersiapkeun ku dewek ge. Urang teh kudu siap ngarayakeun 17 Agustus. Udah ngawirang Pak, umat. Dan merah abdi. Nya Pak kade tak aya namahan ke panitia teh kumaha cenah meureun. Si lain tong mikirkeun biaya segala rupa eta mah ditangkes ku dewek. Si lain mah ngan saukur dag-dag digna wungkul. Sakitu. Terus Pak, siap pokoknya mah kitu carana mah tuh. Dewek teh siap pokoknya persiapan. Dulu. Urang teh sebagai pemuda penerus bangsa teh kudu naon semangat ing hareupan 17 Agustusan teh ngayakeun lomba-lomba teh ngarayakeun sia teh kudu ngarayakeun deuleu Nya laras Pak. Laras Pak laras. sok mulai ti ayeuna dataan ku sararea kabeh Laras Pak mohon siap.
sok tagihan kabeh ke duit teh sabaraha dan anak kumpulkeun persiapkeun lomba naon wae siapkeun sabab nyarelek waktu teh enak geus tanggal sabaraha sia teh tanggal 17 Agustus deuleu Beres gitu Pak. sok persiapkeun atuh sia teh Ya di panitia dewek aduh. Dewek di panitia Agustusan aduh. Kebenaran pisan banget berem. Banget ieu bodas. Jadi merah putihnya Pak. Merah berani, putih suci. Ku masih lain we. Ari kuring koneng naon? Ya. Eta merah berani. Si bapak itu bodas suci. Ai kuring pun koneng naon? Ai sia mah harna kitu. Atuh sia mah. Koneng mah tai di mana-mana oge ngamang belegu. Ai kadon hareureuy lain teh. Ya respai koneng mah tai di mana-mana oge tuh. Bungan ada dapat koneng, mun beureum juga aing berani bodas. Aduh. Ampun panitia ngambang udah bela mau bantuan kayak saya jadi panitia yang tidak amat Pak bantuan aku aing teu ngarti ya Pak si lain teh ulah hareureuy wae atuh geus kolot deuleu era geus karolot sila teh kana hareureuy teh meni teu bosan teu budak heureui Pak atuh da dilanceuk wajar hareureuy mah deuleu lain wajar sia teh ngewa jeung dulur teh parasea we nah itu udah banyak geus tong parasea sia teh ayeuna mah urang persiapan urang ini tidak tagihan ditari Pak ulah deuleu sia teh saridona we nu mere mah keras nah itu udah banyak urang teh jadi panitia teh kudu siap pokoknya kitu Pak deuleu sia tuh persiapkeun Agustus teh kudu dirayakeun sia teh beres Pak mangga siap kan aya laguna geuning Pak kumaha 16 Agustus tahun 45 17 sia teh ya 17 ai dewek naon dia 16 lagi mah paekan beres laguna kumaha gitu ngikeun mantapna sia da 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita tuh sukna apa sia teh nu penting mah tanggal 17 aja jatuh tempona itu ngata jeung sia teh kaburu hujan deuleu persiapkeun sagala rupina teh geus siap ku di dieu disusun acarana kabeh leres Pak siap Indonesia merdeka pokoknya namanya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 itu Pak di kantun heula tuh Pak mangga abdi bade permios persiapan teh pancuk Bapak bieu nya dola ajok teh heula tuh da boy-boy dareup asal Assalamualaikum Waalaikumsalam ya bagus ya iya anak Assalamualaikum dan penyuluh ya kamu hari bakalan iya selain depan geus disiapkeun bieu hari bakalan dah haus meureun Pak nagihan teh makan duit selain lah atuh tadi ganceng ku dewek mangga atuh di kanton Assalamualaikum Waalaikumsalam hai anak-anakan deuleu kitu baraya ayeuna teh geus Agustusan urang teh kudu mempersiapkeun segala rupina untuk ngarayakeun hari raya Indonesia anu ke-77 sakitu meureun teh dewek saperakan sa rek persiapan Agustusan papunten anu kasuhun ampur anu katedak ti dewek saperakan sa deuleu ya ayo urang persiapan deuleu keur menyambut Dirgahayu Indonesia mangga
Sampurasun.